waukeun heula urang ka Gusti Allah lamun geus wauh bakal nikmat hirup. Nu mantap urang baca dina Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Lamun ku urang diaji urang teh agamana Islam aji ketuhanan yang Maha Esa keuna nyaho nu sabener-benerna. Bupati keuna nyahoan ketuhanan yang Maha Esa. Artina pangeran teh Esa, Maha Esa, hiji Maha Esa mah Allah. Aji di pendopo sifat 20. Aji di gubernuran sifat 20, di MPR aji Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, coba diaji. Itu di istana Jokowi mimpin ketuhanan yang Maha Esa. Lantaran lambang negara orang burung Garuda aji ketuhanan yang Maha Esa. Belusukan oh masalah. Aji ketuhanan yang Maha Esa. Engke ge nyana lamun geus ngaji ketuhanan yang Maha Esa, mengetahui tentang keesaan Allah, bakal moal wani nyana make calana pendek. Sebab teu akur jeung ketuhanan yang Maha Esa, Allah ngaulahkeun make calana pendek. Nu make calana pendek can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa. Tuh kan, anu ngabohong can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa samarukna moal dikulub beureun ku Tuhan. Ngomong korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa, nyaho nangan ka Avanza doang cenah. Lamun geus jauh ke ketuhanan yang Maha Esa mah cadu kudu korupsinya. Eta lu batak di DPR, nu matak di MPR korupsi can nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa. Aji atuh ongkoh lambang negara Indonesia sebagai lambang negara hiji ketuhanan yang Maha Esa kurang teu diarah aji bego tah. DPR goblok. Lara aji Pancasila Garuda ditempelkeun di dia segede kenong. Teu diaji tak tolol ta DPR. Nu teu ngaji maksudna nu tolol. Nu ngaji mah teu mangering nu ngaji. Atuh tolol kabeh. Siang aku mah ketuhanan yang Maha Esa. Waukeun diri sorangan tak ka Garuda. Pacok-pacok geus ku Garuda. Abeh urang merasa bangga make Garuda sebagai bangsa Indonesia. Lambang negara na burung Garuda, diteundeun di jas, diteundeun di safari di dia, diteundeun di batik. Anu semu-semu hejo teh di dieu teudeun ku sia tah satu kebanggaan sebab aing di dinyana ketuhanan yang Maha Esa geus wau aing ka Allah. Ngeunaan tebeng-tebengkeun ku sia tah Garuda aing wau tah ka pangeran goblok beureun sia. Nyana nu ngagoblokeun ka urang. Hayo ngadu goblok sia jeung aing. Eprak goblogan nyana. Ieu guru Garuda. Ulah dibanggakeun da ijan nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa. Lamun geus wauh ka ketuhanan yang Maha Esa aji sifat 20 nu wajib di Allah teh sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, anu wenang di Allah sabaraha, nu wajib di Rasul sabaraha, nu mustahil di Rasul sabaraha, nu wenang sabaraha. Lamun eta ketuhanan yang Maha Esa diaji dilambangkeun di burung Garuda, wauh ka Gusti Allah nu sabenerna aman nagara. Moal aya pabelesat moal ieu nu batak pabelesat teu nyaho nyana ka ketuhanan yang Maha Esa. Esa bae teh. Tuh. Lamun geus nyaho bakal muringkak bulu ujah nya. Matak lamun aya burung Garuda di dieu nyana encan nyaho ka ketuhanan Maha Esa, aju kapanggih jeung kula sumputkeun ku sia burung Garuda. Besi direbut ku aing. Kadieu tah Garuda. Kunaon teh? Kadieu burung Garudana dikitaskeun ku aing siana lain Garudana. Nyahoan teh sia ka ketuhanan yang Maha Esa. Ih cenah kitu am aing kitu bae. Kadieu aing can boga ieu Garuda ieu kadieu. Ieu ti koneng ieu di diri nanti naon emas apa lain? Emas cenah emas dijual ku aing. Oh, ieu burung Garuda. NTT nyaho lambang burung Garuda teh di deuleu kurang. Lamun urang mah kicep 2 sare 2. Mata urang lamun hiji hees
atau SKB buru urang mata urang mah ya bentak kabeh lamun kicep kabeh tapi mau diciptakan ku Gusti Allah teh matana mun nu katuhu hees nu kenca bentak nu kenca hees nu katuhu bentak binatang istimewa raja di Palembang adalah moal kacolongan mau makajen kuku maha ge sebab teu pernah bareng nya mata-matana heesna mun nu katuhu hees bareng nu kenca bentak lamun nu kenca bareng nu katuhu bentak kitulah mau mah istimewana nu mantak aya kurtak-kurtak jala hees tetep tenang bae mun teu percaya coba ge ka ditu ka Taman Safari deuleu ku siah mau nya hees we kitu bentak nu hiji bareng nu hiji bentak mun ieu bareng nu ieu bentak kitu bae diciptakeun ku Allah sebabnya nama rajana geus saha bae lamun ngaganggu ka nyana legleg ku nyana teu pernah hees mau burung Garuda leuwih istimewa teu pernah hees matana urang mah kicep hiji kicep bareng bentak bareng hees bareng mau bentak hiji hees hiji perem hiji bentak hiji tapi burung Garuda teu pernah perem ente tingali lambang burung Garuda tah deuleu matana sifatan-sifatan mata nu seperti kitu eta adalah mata nu teu pernah beureum ente mah pan teu ngarti ka bab kos kitu tah ku bodone ente kos kitu kok bisa kos kitu ke ente lamun hayang nyaho urang lamun nyaritakeun buruk sakedeung deui urang rajaban ya sakedeung deui nyaritakeun binatang buruk eta teh kapan ku urang Turki digambar waliullah nu ngagambar burung buruk binatang buruk huluna matana irungna kos manusa bibirna kemudian awakna leutik jeung gedena kemudian aya jangjangan aya sukuan nang wali eta teh lamun dideuleu sepintas kitu mah oh ya kos kitu buruk lain kitu ngamakna anak-anak mentak aya nu ngaulah-ulah masalah can paham nya lamun nu ngaulah-ulah eta mah binatang surga teu bisa diciptakeun kos kitu masalah datang ka dinya berarti tapi lamun eta ku urang ditaliti hasil ti wali Allah mata buruk sifatan mata model kos kitu akur teh jeung manusia akur teh jeung hewan akur teh jeung mata-mata nu aya di alam dunia sifatan mata kos kitu ku ahli filsafat secara filosofis jeung ku ahli hakikat secara gaibna mata model kos kitu nu diciptakeun ku urang Turki mata nu aya di buruk maknana naon lamun ku urang dideuleu sosok gambar nama loba ulama-ulama nu can nyampe ulah tamah kos kitu mah tamah salah teu bisa diciptakeun buruk mah binatang surga teu masalah sebab eta mah atuh kos kitu ngaranna ge tapi lamun ku urang diperhatikeun di maknaan ieu jangjangna bermakna anu lain lalagaan buruk teh nyiptakeun wali urang Turki eta teh henteu ditentang baheula mah keur zaman diterang-terangkeun bahwa buruk teh kieu-kieu maknana kieu-kieu malah sadunya gambar buruk diteudeun di luhur lawang hareup lawang tengah kadang-kadang digedekeun di hareup nu nentang ulama baheula mah ku paham karena makna jeung diterangkeun ieu lain sakadar dideuleu zahirna ku ari beus anu nentang masalah artina ieu mah endek ditentang deuk henteu masalah beus salah kayak dihayalkeun bahwa eta dipikir bahwa buruk teh kos kitu masalah ngan lamun diterangkeun cara ulama-ulama nu baheula ieu mata lain samata matana weh ieu mah mata penuh arti dari mata turun ke hati luar biasa masuklah panah asmara ditoblos kunyana menjadilah hatiku adalah hatimu seluruh raga dan jiwaku untukmu tidak ada dua cinta di hatiku cuma ada satu cinta hanya untukmu
Masya Allah, kemanapun engkau akan aku ikuti. Ya Allah, sebab hidupku adalah ada di padamu, dan engkau adalah tumpuan hidup. Masya Allah. Tuh saya makan KBBN bego. Eta teh pangeran, eta teh. Ya Allah, ada saya masa ngomong cinta bae si doi ngalulu. Lain eta bahasa ahli sufi. Tuh, nu mantak ge urang lamun memperhatikan ahli sufi. Oh, lain lalagaan geus bahasana geus tingkahna geus segala rupana berbeda sebab jelema ahli sufi teh jelema nu mabok cinta. Tuh siapa seri deui bae kan. Asa ngomong cinta bae. Cinta ilahi maksudna. Nah kos gitulah ada cahaya ilahi. Arifin. Masya Allah. Nah iya mata buruk ieu keur carita. Urang deuleu mata burung Garuda ajikeun kanunya. Lain lalagaan. Nu tadi manusia mah perem hudang-hudang bareng dua anak lemah. Naik deui ka hewan mau sabelah perem sabelah hudang sabelah deui perem nu sabelah hudang mau baca di unggal kitab di Alfiah ge aya. Kemudian burung Garuda tilik mata nu teu pernah perem sama sekali. Di jerona aya ketuhanan yang Maha Esa. Ente wau ke Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa dilambangkeun burung Garuda ente bisa ngapak ka mana bae. Ketuhanan yang Maha Esa bisa apak-apakan ente deka mana baik dilambangkeun burung Garuda. Baheula Bung Karno teh ketika endek ngajadikeun lambang teh mimiti burung dadali geus di kieu-kieu burung dadali teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung merak geus di kieu-kieu teh jadi ku Bung Karno. Cokot deui burung kerak kakerak-kerak teh Bung Karno. Waduh, dicekel deui teu jadi berbagai burung deuk dijadikeun lambang. Jol aya nu mawa burung Garuda eta mah henteu diperhitungkeun secara gaib cekel langsung lantaran ieu mah langsung sasalaman dijadikeunlah lambang negara Indonesia tinu gaib. Tuh nanti sia Garuda bae. Nagog bae di dieu aya ka pangeran teu wau. Ya Allah, mari kita nyanyi Garuda bersama-sama. Barcus. Ulang di SD. Kalau yang bisa duluan, pulang duluan. Nyanyi, ulah panggalana burung Garuda bisa kula Garuda Pancasila pembabari-babarina. Tapi lamun Indonesia Raya teu apal datang ka kuari. Nah keur carita waukeunlah diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deuk aya deuk eueuh eta Pancasila mangga bae. Dieuweuhkeun kumaha urang sebagai bangsa, diayakeun kumaha urang sebagai bangsa, satuju jeung teu satuju urang kabehan. Cuman aji heula tah ketuhanan yang Maha Esa ge tah geus 3 minggu can anggeus-anggeus tah kakarak datang ka mata tah. Mata burung Garuda tilik coba ge. Lamun urang ngagambar buruk menang wali Allah beteungna kuda lain himar lain kemudian gedena ti luhur ka handap ka dieu na deui eta teh kudu diperhitungkeun makna daripada beteung buruk. Mantak mbah heula mah tempelkeun ku kiai na titah tempelkeun. Naon eta? Buruk. Emang kos gitu lah loba omong ditempelkeun bae di dinya. Tuh teuanieun jin lamun aya gambar buruk nu eta teuanieun jin. Teuanieun begitu asup ada hewan unik. Cak jin teh aku kalah dengan dia. Iya buruk mah jin teh daek. Begitu kapanggih jeung nu bogana, oh ini sama-sama jin. Berani saya kalau sama ini. Sebab ini jin juga cek penghuni nama jin sarua. Lain deui ngan ieu mah geus dibahas urang panjang ku kiai ge ulah loba nu ngaulah-ulah. Wahabi teh nu pertama ngaulah-ulah eta teh gambar buruk.
Aduh urang diterangkan salah tadi diterangkan salah sebab mengkerucut ilmu kewalian anda tinggal puing-puing nuboga keneh aya produksi lantaran diulah haram masalah kercarita diharam gitu masalah kerja diaji makna satu persatu mundi aji lain lalagaan banget manusia awak hewan ayah jangan mana ayah hewan kos gitu teangan di dunia kos gitu coba ayah tapi bermakna iya besar dengan non spontan burung Garuda begitu diaji mata na pamatuk na celi jangjang na buntut na terus datang ke suku-suku na kasisit-sisit na kesambaran mantap tenang baik di Indonesia mah geus sabarakali dek diriweuhkeun ku Amerika tetep damai-damai geus sabarakali dek diacak-acak per ayeuna ge meujeuna keur diacak-acak ku Amerika tapi masyarakat tak edahan sial cak Amerika teh ku aing dek diriweuhkeun jorotan batu sial pokoknya wah ini bacang ini. Masya Allah Amerika bingung nih aya naon lambang negara di jerona lain sembarangan mantak awas salah di Indonesia dioyak-oyak ku burung Garuda mulai pari geus kikiran RT mah geus teu kudu ku burung Garuda teh mah geus ku kerak dari beres burung Garuda ya Allah nah ketuhanan yang Maha Esa na aji ulah neuleuh Pancasila na ulah neuleuh burung Garuda mahal tambah jeung hese diaji satu persatu na bermakna sebagai lambang jeung teuing kajeun mah urang aji ketuhanan yang Maha Esa rakyat ngaji ketuhanan pejabat ngaji ketuhanan pedagang ngaji ketuhanan wauhkeun diri urang ka Tuhan asal ulah diseringkeun we Tuhan tuh jadi hantu Tuhan nah hiji ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala can wauh ka Allah tuturkeun jelema nu geus wauh ka Allah coba sampai di mana sangkan urang wauh jeung Allah wauh jeung Allah bakal izin ka Allah jelema nu beuki nonton TV can wauh jeung Allah nu daek ngridit can wauh jeung Allah anu masih keneh daek maling can wauh jeung Allah nu daek korupsi can wauh jeung Allah geus wauh jeung Allah izin sieun ka Allah mun dagang lurus dagangna mun ngajabat lurus dina ngajabatna lamun usaha lurus usahana lamun tani lurus tanina lamun nyai lurus nyaina etalah geus wauh kana ketuhanan yang Maha Esa duh cenah kiai mun ngaji kos kitu kebal atuh santri ge di pondok aya nu 15 tahun anu 20 tahun eta teh ngaji ketuhanan yang Maha Esa di pondok pesantren datang ka karuru desa santri itu teh ngaji ketuhanan yang Maha Esa kitab do ganti-ganti ente mah ngaji hayang nyaho ka ketuhanan yang Maha Esa ku mingguan doang mingguan ngai keur boga duit jang ongkos ayekeun teman teu bae mun keur dicarekan ku pamajikan ngaji nyilib kayak masalah yang tetangga ngaji ya kuari boga duit ka puncak ya kuari rame jasa di puncak lantaran teu boga duit ngaji geus kula selalu ngadoakeun unggal penting mudah-mudahan jamaah Cilongo kula dibere boga duit supaya ngarara haji tuqbalu syahadatul bughat ingat sebuah negara maka aturan-aturan Al-Qur'anul Karim
berarti nu berdaulat adalah syariat, maka undang-undangna sesuai jeung anu dicaritakeun ku urang dina kitab fikih urang, dina takrib, dina Fathul Muin jeung berbagai kitab etalah undang-undang negara. Ketika aya jelema teu salat panggil tobat, kita tobat, teu tobat bunuh. Iyalah undang-undang negara nu berdaulat di sebuah negara make aturan Al-Qur'anul Karim. Jelema zina panggil interogasi keabsahanna bener apa henteu, ternyata sanggeus bener ieu zinahna muson apa geus muson nakeunlah had atau ranjam. Ketikanya nama mabuk maka kenakeun had, ketikanya nama maling kitu keneh kos kitulah aturan-aturan dina hudud. Kemudian lempangna sebuah negara melalui syariat, maka benar-benar untuk mengurusi rakyat digaji engke negara melalui hasil-hasil daripada kitu bumi diatur sedemikian rupa ku negara, lantaran negara na makmur komo di Indonesia mah mun diatur moal kabeakeun, malah muyah mayeh hasil bumi di Indonesia nu di luhur bae encan kayu, encan uyah, encan kemudian laut perikanan, kemudian atuh nu di jero tangehnya perminyakan, perlogaman, kuari timbul deui pergiokan, hambalaya. Masya Allah, sok jang bangsa jeung negara atur ku pemimpinna. Kuari di negara tersebut aya anu nentang aturan-aturan syariat tersebut teh ditentang kemudian panggil. Ketika ditanya pemimpinna kunaon ieu nentang keputusan negara, nyana make dalil-dalil anu otentik seperti kamari katarkil jamaat wa takrizi kabiratin, ngabogaan keyakinan tersendiri manehanana, nyana encan action ngayakeun gerakan ka pemerintah antepkeun. Sebuah perkumpulan anu nentang karena poin-poin atau keputusan pemerintah, diantarana pemerintah yang ngudukeun karena berjamaah punyana ditentang, diantarana pemerintah ngawajibkeun sholat Jumat di negara di kota di mana nyana henteu daek nentang berarti ka keputusan negara. Nah ditanya heula kunaon beralasanana bisa dimengerti apa henteu ngan nyana encan ngayakeun gerakan ke pemerintah semacam kitu naon ngaranna, semacam gerakan tentang make kekuatan encan action lah, encan demo ke pemerintah teh kakarak ngayakeun kitu-kitu antepkeun. Sebab masih di bawah naungan pemerintah, nah ieu ngaranna bugot nu kos kitu teh. Sebab lamun diantepkeun ieu kos kieu bahaya, hancurkeun. Di Suriah aya ISIS, nah ieu ISIS dek kacak-kacak negara, geus action nya nama, malah ulama-ulama dibantai, rakyat dibentel, sahabat dibantai. Ieu ngaranna bugot. Silakan bunuh. Silakan hancurkan ISIS. Eta mah deuk Islam deuk lawan sebab nyana ngahancurkeun negara, kedaulatan negara. Nah, hancurkeun. Maka pertolongan. Kuari geus ngarambat terus ka Yaman. Waduh, geus acak-acakan. Bahkan agen di Indonesia ge ISIS geus loba. Geus dipersiapkeun ku tentara Indonesia jangan lawan ISIS, geus disiapkeun. Andai kata aya siap. Geus henteu cicingeun Indonesia ge. Entak tenang
negara kermejena kalut encan di luhur keur pasini partai pasini pemimpin pasini anu kemudian datang deui ISIS ka urang ieu negara teh keur kalut sementara presiden teu bisa memberikan keputusan ieu teh ditangani kumaha lantaran nya teh nyahokan kana strategi negara santan sipil belusukan kan nya mah teu nyaho kumaha bakalna ieu maka bertindaklah ieu jelema-jelema nu paham tanpa konfirmasi ke presiden ge kieu bae emang aya ISIS tuh kan kok nyahoan urang sih ieu keur carita Oscar dituna oh iya selesaikan bari teu nyahoan naon kan deuk kumaha urang boga presiden mos kitu nah kuari geus dipersiapkeun nu mana di luhur di ditu urusan partai urusan kenegaraan kuari urusan ISIS neuleuh rakyatna masalah rakyat biasa bah tenang ini anehin Amerika gitu anehin Amerika boleh di luar negeri sekalut ya sebenarnya tapi di Indonesia tenang kalem geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin teu nyaho aya naonan di Indonesia kok bisa jadi tentrem kieu walaupun tetap urang hati-hati ka hareupna lantaran beuki gejolak di luhur ekonomi can mapat sementara dolar teh jelas aju pabrik-pabrik loba anu tiara pengusaha-pengusaha ieu kan dampak ka rakyat leutik engkekeun bakal kumaha anu menggantungkeun hirupna cek ngomong sompral nama di perusahaan-perusahaan tersebut efekna anu boga kontrakan teh nu warung teh dan lain sebagainya ieu bakal kumaha sebulan deui lamun teu beres bakal pikual je kuari geus loba dosa salaman ka kunaon muslim balik cedek emang kunaon pabrik bangkrut ngomongnya ngan bangkrut doang menta pesangon pugukeun kos kieu kaayana nah ieu bugot geus bugot tersebut lantaran manehanana beralasan tepat ketika manehanana ieu diperbantukeun sebagai syahadah andai kata perlu saksi kebenaran saksi nanti golongan bugot perlu diterima apa henteu watuk kok balu syahadatul bugot bisa diterima syahadahna bugot sebabnya lain termasuk jelema fasik jelema nu teu bisa diterima persaksianna adalah jelema fasik jelema nu khuruj an taatillah sengkeunnya nama kaluar teh sangat beralasan teu nurut ka pemerintah lantaran menyalahkan pemerintah sebab pemerintah teu beraturan syariat kami cek bugot yen undang-undang anu bener-bener sangat bersyariat jadi dianggap bahwa undang-undang bugot tersebut lebih bersyariat dibanding dengan undang-undang negara atau berarti teu pasek kos kitu mah anu teu pasek bisa dijadikan saksi beuh ieu mah ngaji teu arti tinggal kieu bae urang ini mau ditanya di lembur ku pamajikan ngaji naon ka nyaho jaing mah bugot-bugot kitu lah puyeng cenah ngaji tuqbalu syahadatu qadai qadim putusan qadina bisa diterima andai kata bugot memutuskan permasalahan pimayak balu qada qadina tidak perkara anu diterima karena mutusan qadi urang teh di sebuah negara andai kata negara urang kan boga qadi nyana ge lantaran di negara ini negara seakan-akan kan gitu ngan nyana encan demo encan action encan yen gerakan-gerakan atuh diantepkeun bae akhirnya nyanakan boga keputusan-keputusan ternyata keputusan-keputusan anak ini memang sangat bersyariat bisa diterima ila yastahillah di mana kecualinya ngahalalkeun kana getih urang artina urang hirup di sebuah negara nu geus berdaulat undang-undangna jelas secara syariat nyana nyieun aturan sendiri kemudian nyana ngahalalkeun getih urang berarti kan nyana teh geus calahkeun secara total ka urang sehingga siap
nyana teh ngabunuh ka urang eta mah teu bisa diterima kos kitu mah nyana geus mulai diawasi ku urang. Jadi ieu lamun urang nyi negara di sebuah negara kan teu meunang sebab eta teh ngarusak kedaulatan negara. Contoh kuari di negara urang teh aya HTI Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir teh hirup di Indonesia, nu aya di Indonesia. Sedangkan jaringan anak dunia nyana endek nyen khalifah pek-pek bae atuh ari endek mah nyana boga aturan sendiri di HTI. Aturanna aturan syariat. Oh luar biasa. Cuma kakarak ngomong-ngomong doang ngabentuk organisasi. Harlahna di Senayan dihadiri ku penggede-penggede urang kabeh terus tunggal provinsi can aya gerakan kan nya masih keneh manut aturan-aturan Indonesia henteu menang di kukumahakeun antepkeun bae lah sebab nyana can gerakan untuk merubah kedaulatan bangsa Indonesia. Kadang nyana ngabahas tentang Pancasila dan nyana kalau Pancasila ini diamalkan sesuai dengan aturannya begini cak HTI maka itu akan ada persamaan dengan syariat. Karena tidak dilaksanakan maka saya mau bertanya Pancasilanya yang salah atau pengamalan Pancasilanya yang salah. Eta kan teu pernah dijawab. Ketika HTI berhadapan jeung NU mandul kan teu bisa ngabuahkeun permasalahan itu bisa mecahkan. HTI terus datang ke berbagai organisasi nyalanya menyuguhkan siap apa ente kita ini membuat itu khalifah dunia. Berarti andai kata siap mari, tidak siap nggak usah eta kan encan bisa dikukumahakeun di negara sebabnya lemah ke aturan negara urang kene. Personil nu aya di HTI na ketika Indonesia menginstruksikan A nyana milu, B nyana milu, ngan boga rencana berarti kan iya encan kumaha teu meunang digagung-gunggan. Encan sebuah kitu naon ngaranna kedaulatan encan kakarak endeu. Tuh urang lamun macaan we jaheur rapi amat ieu endeuh nyen khalifah apa iya apa henteu bisa apa henteu jeung aya apa henteu ieu kitu khalifah teh. Ketika orang nyaritakeun Pancasila sangat bertentangan heulanan jeung HTI, tapi ketika nyana ngayakeun harlahna di Senayan kok penggede Indonesia hadir, ada apa sih dengan HTI kan gitu. Kan nyana neukeun khalifah. Khalifah kan berarti nyana neukeun aturan syariat. Di urang geus aya undang-undang Pancasila, kan sangat paradok. Maka urang deuleu kok gubernur hadir, jenderal anu hadir, menteri anu hadir, dihadiri berarti menyetujui, mengamini. Urang can paham kumaha sih eta artina wallahu alam. Ieu mah kakarak datang ka wallahu alam. Ukula lamun dibahas kula mah paham insyaallah ngan bahasa dua anu jeung pamajikan dan lah mukos kitu ulah rame-rame. Ieu mah keur carita bahwa nyana tetap baik bisa mun tema diperbantukan untuk syahadah. Andai kata keputusan nyana bisa diterima kecuali nyana geus gerak menghalalkan getih urang berarti nyana geus action cara padahal ISIS berarti mah geus bombardir kajian hukum hage. Nah kos itulah sebuah bugot nu aya di sebuah negara, perkumpulan bugot nu aya di sebuah negara. Di urang teh di urang bugot-bugot leutik mah calon bugot loba. Calon-calon bugot lantaran teu eksan atuh antepkeun bae. Sebab nyana masih kene nuturkeun aturan-aturan kedaulatan Pancasila di Indonesia. Atuh ayo bae. Tah mah kakarak cuap-cuap kocak. Cara aku kuat untuk antepkeun. Gitu antepkeun kuari. Lamun orang ningali berbagai gerakan-gerakan Islam jauhlah huruj eta kan ngagedekeun fadilah kebon jeruk. Tetapi kan masyarakat nu aya di Indonesia lamun aya instruksi ti pemerintah kan ilunya ge segala rupana milu berarti kan oh masalah eta mah hanya fadilah doang nya mah asal ta salat bae urang keur wiridan nya nangtung saudara-saudara terus mawa kasrol masak didinya
ngade bae ajuna mah kitu motoran masjid masalah bagus sebab nyana keur ngahirupkeun fadilah sunnah rasul kan kaos kitu dah ieu mah keur carita antep kan negara ge masalah baheula diusulkeun ka Gus Dur ieu dia kan enggak apa-apa cek Gus Dur cuma mau menghidupkan sunnah rasul ya udah biarkan masalah. Contoh FPI bae Front Pembela Islam aya naon-naon punya tapi kan eta mah nya namangan sakadar sakitu doang. Namun aya nu ngajual minuman batas, namun aya nu zina batas. Aju awawena bawa. Maksudnya salamatkeun sia mah seri baheran. Salamatkeun. Adapun cara nyalametkeun atuh terserah ente. Nah, itu kan eta gerakan-gerakan anak kan masih masalah henteu erek garubah kedaulatan bangsa tamah hanya ingin merubah misal ayeuna kitu pornografi nu tadina dilegalkeun supaya ulah sakadar sakitu tinggal ditanya bae atuh kekuatan-kekuatanana diadukeun secara nasional kumaha encan aya kumaha teu meunang ku urang diganggu gugat antepkeun ya HTI, ya FPI, geus puguh NU mah teu puguh deuk ka mana. NU ieu kuarieu nu jelas banyak nama nuturkeun buntut we, ieu mah keur nutur-nuturkeun konde. Ka mana konde leumpang kadinya ilu, konde ka dieu ilu, konde ragag milu ragag. Mantek cekolot baheula masing ades ya ulah sok cicing di konde. Besi ragag kondena. Ieu takos kitu NU teh hampir ragag nyengkleh bisa ieu. Nuturkeun konde ku ari NU urang. Ih, ulah loba omong pun urang NU. Henteu teu loba omong ngan sakali ngomong doang. Ke ente ditu ngabejakeun deui atuh ka situ. Nah, keur teu jelas urang keur macan kan emang urang cicing sacicing-cicingna tuh henteu kumaha ieu perjalanan bupati urang nu ayeuna nang milih urang. Akur henteu jeung janjina kumaha gubernur urang cicing bae kan urang sebagai bangsa Indonesia. Urang teh di jerona sebagai pemilik negara sarua bae jawaya maya pajak mah urang mayar. Nah, nu mantak atuh wajar-wajar memperhatikan PNS urang kumaha, guru urang kumaha, berbagai organisasi NU na kumaha, Muhammadiyah na kumaha, Persib na kumaha. Kemudian aya Islam Jaulah, aya HTI, aya kemudian gitu FPI berbagai organisasi na geus puguh organisasi Pancasila jeung tek-tek bengek nama tama geus ka laut tama geus. Nah, kemudian kuari organisasi-organisasi misalnya Ikhwanul Muslimin. Oh, eta Abu Bakar Ba'asyir urang mah teu nyuhun teu nyaho kunaon sih dibawa ke Amerika, dibalikeun deui kok, dibawa ke Australia, dibalikeun deui. Aya naon sih jeung Abu Bakar Ba'asyir? Urang kan kurang membaca. Aya naon padahal najanya nama hanya seorang manusia tua anu mempergerakkan Islam tapi kok aneh panggil di balikeun deui panggil itu balikeun deui kok sangat di Indonesia menyikapi Abu Bakar Ba'asyir kok nu lain mah henteu moal ka dicaritakeun nu jelas pasti aya kaitan-kaitan jeung luar negeri jeung organisasi jeung gerakan nu batak kakarak aya benang merah doang ge mulai Indonesia teh geus mengawasi kesembarangan eta encan Garudana encan Iber kakarak anak buah Garuda doang mulai lu badak di Indonesia teh sambarang wallahu alam nasibna Golkar ge kuari ieu burung Garudana geus gigian we teh Golkar bakal hirup apa paeh geus gigian we eta kan di abang pintu ngaranna nu kos kitu teh ente mah kan teu nyaho riwayatna naon sebabna kok dipaksakeun itu kan geus jelas gitu kok iya anu anyar dipaksakeun padahal mah kurang memenuhi forum kok bisa terjadi kos kieu sih baca koran moal aya ngelayan saha si dalang mah nek dikumahakeun si ieu Golkar selanjutnya setelah Golkar naon sih anu bakal terjadi partai mana deui nu bakal diacak-acak eta teh lain acak-acakan keur diacak-acak keur diacak-acak eta teh kos kitu nu mantak urang ulah aneh di partai anu dicekelan di partai anu tuh dibebas-bebaskeun di partai anu mah tuh diborgolan di partai anu mah tuh disidangan di partai Golkar mah kok kieu nah selanjutnya encan beres nu mantak Allah mere giok Aceh kusabab teu paham urang lagi
rakyatnya tuh paham. Ajunyana tuh mere penjelasan teu beudang teh rahasia negara, berarti kan deuk dikumahakeun ieu negara keur diomean deuk dikumahakeun ieu negara urang teu nya. Urang teh orang mah nyaho ribut bae sih, kunaon sih ribut bae sih, kunaon sih, urang mah sakadar kunaon sih. Aya dalangna, hancurkeun ieu, petakeun ieu nakeun ieu kenekeun. Terus bae. Emang kumaha lamun deuk nyeun baju? Gunting. Lawan nu bagus digunting. Oh, coba jarumat petakeun deui. Oh, teu bagus gunting ieu, set gunting. Coba kana polakeun, encan bagus keneh bae gunting ieu, tungtung rajit bae kabeh. Iya, badak, baik, kula masuk so memperhatikan saya, nu paham coba ya tentang negara. Coba, ayah datang jelema di pemerintah, nah, kok kada ditanya anu tepat. Ayah deh ngomong, hebat dia soyo. Coba tanan hebat ditanya, kula, bagaimana sih Pak itu? Nyaritakeun kitu. Nah, berarti maleg-legen Garuda ini. Kajian keuangan ini pacok matana buta sia. Iya tuh parahan, tah kos kieu lah kaya, batak tenang baik. Iya tuh cenah kieu urang mah teu tenang kumaha aja. Alhamdulillah isuk-isuk ngauduk 2 piring ngarokok ngaji. Ku ari keur ngarepan kopi ngaji dari cek do kopi sial tak kiai sial. Iya cerita bugot aturan ada kan di negara bugot mah dia mau tidak mau penggerak di sebuah negara untuk menandingi kedaulatan negara atau menghancurkan antinya kedaulatan negara tersebut bugot ngaranna berarti ieu teh gerakan anti pemerintah bugot ngan pemerintahanna nu berdaulat Islam berarti syariah. Mantap, ulah ditanya, di urang kumaha pan keur dibahas tadi Pancasila. Nah, jadi teu kudu dijelaskeun ngabahas Pancasila. Oh, kos gitu. Tinggal ente bae di imah. Kumaha nya cek nanti. Kok jadi kos gitu sih? Ke nanyakeun ka babaturan, sia ngarti aing ente. Nanyakeun sia ngarti henteu aing ge. Tanyakeun ka guruna, ki emang aing teu ngarti sarua. Kos gitu. Dah, iyalah. Sok geura amati kurang ketika aya nu bergerak di Indonesia anti kedaulatan Indonesia apa termasuk bugot bahas heula Pancasila. Lamun urang keur ngabahas Pancasila engke lamun urang ngabugotkeun salah ngalahin bugotkeun salah bahas Pancasila kakarak datang ka ketuhanan yang Maha Esa na ieu ge masih keneh 5 mingguan keneh cenah geus ketuhanan yang Maha Esa asana kaburu puasa ya. Kan ke tas ketuhanan yang Maha Esa berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Wow, nu mana nu beradab coba? Polisi mana nu beradab? Abri mana nu beradab? Ayo PNS mana nu beradab? Da peradaban eta mah peradaban Islam. Jati ditu nage ketuhanan yang Maha Esa. Ayo coba PNS mana nu beradab? Aduh, agak oke nih. Is ieu bugot wae di Indonesia, bener bugot apa lain? Baca heula jelaskeun Pancasila. Moal ka harti gabugotkeun jeung ngalainkeun lamun urang can nyaho. Rinci heula.